teteh mah. Pami Enji, bade kamu nak? Bade amang teteh gimana? Amang wae atuh sanes belajar. Ya libur sekolah nate teteh. Meskipun libur, tapi harus tetap belajar di rumah. Teteh, tadi Enji terus belajar di rumah. Pami Enji harus terus belajar mah. Teteh pada dites, berani nggak? Berani teteh, siapa takut? Sok Enjina cari kala di dia. Sok Enji sebatkeun rukun Islam ada berapa? Ada 5 teteh, leres kan? Mohon leres Enji, sok ayeuna sebatkeun rukun Islam yang kedua naon? Sholat teteh. Mohon leres Enji. Enji sok salat enggak? Nah sholat teteh, kada dibiasakan sholat di alit supaya terus agungna terbiasa. Saya Enji. Soalnya hal yang paling membuat orang tua bangga bila anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa berbakti kepada orang tuanya dan bermanfaat bagi orang lain. Teteh percaya Enji anak yang pintar. Ayah sama ibunya Enji pasti bangga punya Enji. Mohon teteh, artu nuhun. Terus hal yang paling menyakitkan bagi orang tua bila dibentak-bentak sama anaknya sendiri. Jadi Enji nggak boleh gitu ya. Enji bade emut patireo sana teteh. Tuh Enji amang ke bumi teteh. Hoyong belajar ngaos ka teteh. Hayu Enji, saya pisan pamit kitu mah. Ayo aduh teteh, lebih cepat lebih baik. Yus, penting-penting dekaan di sabanarna teh neangan. Iya, yus teh rek ka warung om, rek meser bumbu, aya nu kurang bumbuna teh nuju masak biasa. Biyus, hemol yang kasih Reja. Si Reja teh yang tuh gering, ngumplek bae di imah, Biyus. Ngumplek, nanti penyakit nanti menengges menyebarkan ini, Biyus. Eta teh ingat bae ka Biyus. Itu karunya gitu kasih Reja, Biyus, nah kan. Sanesku teu karunya ka Eja om Ius, ka hiji-hiji, Ius teh aya teh sibuk damel. Kaduana, Aeja teh tos sanes sasahana Ius deui. Pan Biyus teh enak teh keur masak lain. Biyus, enak masak naon Biyus? Kami kajin ngilu ka imah Biyus. Piteng kami tuh geus teu kuat Biyus, mun dikasa ngaburojo lah yang emam Biyus, yang daang Biyus. Kajin ngilu emam ka Biyus. Ayeuna hayu am Ius ek ngiring daang di Yuyus mah. Ayeuna Yuyus masak goreng ketan sareng lauk asin. Yang namanya mantan emang selalu nyakitin. Mengapa kau lebih memilih dia, lalu kau tinggalkan aku tanpa tahu sakitnya aku, dan kini kau telah disakitinya, lalu kau datang padaku tanyakan keadaanku. Assalamualaikum, Mega. Waalaikumsalam. Ega, aku mah atas siap. Atas Tina, yuk. Ega hatur nuhunnya atas nemenin Tina curhat. Kalem we jiga kasaha wae.
Selamat siang, Teh Mega, Teh Tina. Jangan risau, jangan galau. Desa Pasiripis aman, sentosa, sejahtera, kasadayana. Iwan, teu capek ungkap we. Muter-muter bae Pasiripis, sukar mata dibayar. Seorang prajurit tidak mengenal lelah. Seorang pahlawan harus tanpa tanda dan jasa. Aduh, Iwan saya pisan. Zaman ayeuna mah tos jarang aya orang anu ikhlas gitu teh. Stop. Teh Mega sareng Teh Tina ayeuna bade ka mana? Bade ameng we Iwan, nyelarian angin. Da sumpek di bumi bae mawan. Stop. Tapi nanti kalau ada kejahatan di jalan, tinggal hubungi saya. Kalau tidak punya nomornya, minta saja sama saya. Iwan mah modus wae, ngomong we atuh hoyong nomor Ega sareng Tina. Duhnya, Tega mah hafal bae. Apunten Iwan, pami hoyong nomor Ega mah teu tiasa. Soalna teu dipasihan izin ku pacar Ega, lamun masihan nomor ka pamegat. Waduh, tetiasanya teh. Nyantos tenan naon teh tetiasa mah. Tapi seorang prajurit TNI hayang salaman sareng Teh Mega sareng Teh Tina. Maaf, sanes mahromna. Ya, Wei. Dia. Seorang calon prajurit TNI tidak boleh bermuram durja. Sok na bade curhat naon ku Ega diganggukeun ya. Jadi kieu Ega Tina teh nembe putus sareng Aririn. Nu leres Tina, ih nya pisan. Nya ahmanya tapi da kumaha Aririn teh ngabohongan bae Tina. Itu mohon sih dalam dibohongan teh sakit pisan rasana. Tapi ayeuna teh anu jadi masalah nate Aririn teh jadi ngambek ka Tina. Jadi Tina teh bingung ayeuna teh kedah kumaha. Apakah Tina teh kedah uihan di sareng Aririn supaya Aririn ngambek ka Tina? Pami menurut Ega kedahna kumaha? Nya itu mah terserah Tina, kan nu ngaraoskeun Tina, nu ngajalani Tina. Da ayeuna percuma lamun uyahan di ka Aririn oge, soalna kan tos teu aya rasa mah teu tiasa dipaksakeun. Muhunnya Ega laras pisan. Menurut Ega mah tos we Tina cari nu lain supaya bisa ngalupakeun Aririn. Soalna lamun tos sekali ngabohong, pasti ngabohong deh aya nu kaduana, anu katiluna. Pan karaosku Tina dibohongan teh sakit. Tina kedah terang. Yang datang kedua kalinya rasanya tak lagi sama. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba ku hiraukan, ku malah tambah sayang. Engkau yang ku rindukan, kini dimilik orang. Meski kau telah menghilang, ku di sini kan tetap. Atur nuhunnya Ega atas keresahan nemenin Tina curhat. Sami-sami, lamun aya naon mah cerita we ka Ega. Kebetulan ada Teh Tina. Aya naon atas? Tuh Teh, saya mau kenalan sama temen Teh Tina. Barangkali belum punya pacar. Esok bae taroskeun ka jalmi nanya lihat. Teh, perkenalkan nama saya Tanjil. Saya mau kenalan sama Teteh. Ya, siapa tahu saya bisa deket sama si Teteh. Tetehnya udah punya pacar belum? Pacar mah teu acan gaduh, tapi calon imam mah tos aya.
penampakan serem euy. Yo. Siap. Tapi kalau nanti Yo. ya depan dia ada. Lihat. Tuh. Iya. Nah, aing. Yo. Sabar betina. Itu kuat teh aing.